disebut pengajian tina kalimat pangajen. Naon hatina pangajen? Harga. Disebutnya ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hatina pangaos? Harga. Cocok jeung jaminan sing sajalma anu ngalengkahkeun suku irit ka majelis taklim ngariung jeung para ulama para kiai balikna menang ilmu balikna menang doa, maka insyaallah eta jalma-jalma anu balik ngaji bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin semangat mantap henteu. Pengajian di imah pura-pura teh nyaho bae. Aya begitu aya. Salah kisia eta teh. Dia mulai lain nyindir ibu-ibu, lain dia nyindir bapak-bapak, susah diajak ngaji. Ay, ibu-ibu mah kudu disindir paling kompak pengajian ibu-ibu di mana-mana. Lain muji hareupeun anak Pak, benar Bu? Eueuh capek ibu-ibu mah pengajian, isu-isu kayak pengajian datang pada lima loba pagawean numpuk. Seserahan ditinggalkeun, ngebelaan ngaji heula, angken geus mah balik ngaji, aya begitu aya. Tah dengekeun Udin, Papen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Wassalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa dhuriyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'ithtu liutammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subti, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu berada acara untuk simpul yang dihormat, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar masyarakat Kampung Pabuaran, Desa Sukaindah. Hakikat izin Allah ia acara bisa terlaksana wasilah sababiyah aya proses nu dilewati ku para panitia berikut masyarakat Pabuaran. Naon proses nasib? Hiji aya perjuangan, kedua aya pengorbanan. Naon perjuanganana? Geus kebel panitia nyirian tangga. Kata perjuanganana satahun nyiram lagi. Ditambah ku pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankan, aya tenda, aya panggung, aya sound system. Yakin ieu lain nu panitia ieu nu batur geuning dipasang di dieu dibayar make harta para panitia para jamaah. Tenaga dikorbankan, para pemuda, para santri, warga masyarakat dilungga bebenah ieu tempat supaya nyaman nu halal hadir, bahkan pot kembang diakutan ka dieu make
disusul pengorbanan pikiran dan dindu panitia mikir-mikir sieun sasa bubarok teu datang pasti direjengi panitia sabab lain hajat pribadi hajat masyarakat bener lamun geus berkaitan jeung berkaitan jeung masyarakat sok tereh kena kana fitnah sama masyarakat kabagi dua aya nu pro aya nu kontra biasana gitu ketika aya kekecewaan aya nu pro mengupahan bae ka panitia sabar ieu mah ujian tapi anu kontra bebeakan mah hidup percaya aing si eta jadi panitia pasti DPR dihakan ku si eta beak eta geus mah galak teu aya rekisan aya begitu di dia sia mitnah ka batur sia ieu muludan ulah yang fitnah ulah mah yakin di dieu mah eueuh ngaku insyaallah di dieu mah kompak sadayana alhamdulillah padahal tilu poe kaburi geus teleponan SMS anda panitia gaji kula poho mana kabuaran nyaho isuk tadi SMS di gaji ke rek berangkat jam baraha we bebas da kula kontrak di Baros di Panjerapan hampir sebulan di kula kontrak tuh balik-balik Bubak Banten tadi geus isa karek nyiapkeun mobil rek naik suku sabelah kring buaran deui bae kaji posisi di mana karak naik cokor sabelah aku cokor di video jasa bugarok dengan rasa kaganggu ngamaklum ngarana panitia tanggung jawabna berat ke masyarakat sabab sieun kena fit ya pan muludan lain hajat pribadi hajat masyarakat rek nu udunan rek henteu nu mayar nu henteu kabeh milu tanggung jawab ku harta ku tanaga ku pikiran milu tanggung jawab pikeun nyukseskeun ieu acara wajar kula teh kaganggu ngamaklum berarti kaganggu panitia lamun sasa bubarok teu datang bisa ribet alhamdulillah begitu nyampe ka dieu langsung panitia ngerti hade eta beungeut alhamdulillah bunga terjadi di kebugan tina perjuangan jeung pengorbanan dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon bungkusanana peringatan Maulid Nabi Muhammad eusina eta bungkusan teh naon asep pangajian pangaosan disebut pengajian tina kalimat pangajian naon artina pangajian harga disebut teh ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon artina pangaos harga cocok jeung jaminan sing sajalma anu ngalengkahkeun suku irit ka majelis taklim ngariung jeung para ulama para kiai balikna menang ilmu balikna menang doa maka insyaallah eta jalma-jalma anu balik ngaji bakal boga harga di hadapan Allah lain amin amal amin semangat mantap henteu pengajian di imah pura-pura teu nyaho bae aya begitu aya salah kesia dia mulai lagi nyindir ibu-ibu lainnya nyindir bapak-bapak susah diajak ngaji ibu-ibu mah kudu disindir paling kompak pengajian ibu-ibu di mana-mana lain muji hareupeun anak Pak bener Bu capek ibu-ibu mah pengajian isu-isu ke pengajian datang pada lima loba pagawean numpuk sesaat ditinggalkeun kebelaan ngaji heula angkat Yesus mah balik ngaji aya begitu aya tah dengekeun Udin papen hebat ibu-ibu bahkan aya nekat ibu-ibu mah ka pengajian mawa seseuhan Yesus kiai siapa meureun ieu semangat dari ibu-ibu ieu nu susah bapak-bapak pengajian mikirin imah pura-pura teu ngadenge isuk ditanya kunaon ka penting teh hati rutinan minggunan kiai ngabahas fikih tata cara ibadah lah di imah ge kadenge ieu alasan teh padahal teh cukup ku ngadenge lamun hayang jadi harga di hadapan Allah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan naon perjuanganana rela leumpang ti imah menuju majelis taklim naon pengorbananana rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah sementara tinggalkeun
disebarkan ngabelaan ngariung jeung ulama jeung kiai di pengajian balik ngaji jadi harga di hadapan Allah. Itu ibu-ibu paling kompak yakin gula tukang berilingan pengajian tahu mana ibu-ibu baik yang resikonya ibu-ibu teh balik ngaji tilok mawa ilmu dari pengajian nabi lu gak bacot ayo ya ceramah nyala tiuan ngomong ke tiung batu atau tiung siap pikiran can lunas-lunas cicing itu luak liuk dengan CS nah bener kan paling kompak memang kompak ibu-ibu makanya maaf kula lawan di Cikampek ngayakeun pengajian telepon dak bapak-bapak oh undangan disebarkeun 200 nu datang 5an aki-aki kabeh nu opat molor nu hiji batu yang memagahan karpet di majelis mending orang ibu-ibu cukup 2 undangan ke 2 kampung nu datang 2000 hebatna ibu-ibu ngan olok kejo kaeta resikona berat awewe teh kau ngasongkeun kadaharan teu ngitung menit detik ge mea jeruk cau asali asongkeun ge tetetetetet teh piring-piring leungit dihakan lamun nyuguhan bapak-bapak awet dia di jero imah cau jeruk awet bapak-bapak mah kieu isin termasuk lurah kieu babi nesak itu karena dia eta teh waktu teh modus teh neuleuh batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok teu percaya kodok na kantong calana lurah pasti aya cau na teu meunang nesek cau raja buru cicing dia sini ini milunya dia pas ngerti baik sih cicing luras ya CS aja gitu atau kadir lu kan dulu nak kadir ulah kabinet lurah kadir dia ngomong di dia ampun lu udah omongan dulu marotok kalurah atau aing ngomong jeung saha pelecehan apa begini kali look at me you and me luk-lukan pada dulu mudah-mudahan segala rupa perjuangan pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh rizkina ekonomina usahana urang dia mudah-mudahan sing lebih dibarokahkeun ku Allah yang bakal ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala belusus para ahli berulama para kiai para asatid guru-guru orang sadaya sami napa di haflah mubarakah sukalintang kusim kuring di hormat mudah-mudahan doakeun ya para ulama para kiai para ustaz sing diparanjangkeun umurna sing ditambah-tambah sehat walafiat tambah-tambah barokah ilmuna tambah-tambah milik rezekina tambah-tambah istrina biasa baik jangan ada kerusuhan antara ya dan tidak ya amin tidak jadi jauh itu ini secara kaprek amin terjadi kurang timbang tidak akan aminkan itu dia laki setuju ibu-ibu setuju pasti kedua terakhir ulah waka daripada pula turun ceramah cekek ini penting para ulama para kiai panjang umur sehat walafiat berkah ilmu dan berkah rizkina diberi turunan saleh soleha punya turunan ulama turunan kiai sing jadi ulama kiai deui amin naon sababna khawatir ku ayeuna aringis ieu bangunan Allah nu ngarana dunya geus dengdek bakal digubrageun ku Allah naon sababna pamageuh ieu dunya geus mulai diangkatan dicabutan secara dohir pamageuh dunia adalah gunung geus mulai dituntut diajur-ajurkeun sing meledak secara batin pamageuh dunia adalah ulama soleh geus mulai diwafatkeun ku Allah hati-hati kudu waspada ieu urang ari geus ayeuna bangunan-bangunan di dunia geus mulai diurukeun hati-hati
Ya Allah, hari ini sekolah bagi zaman maaf ribuan jelema bodoh paeh mau jadi musibah, tapi hiji ulama wafat bakal jadi musibah. Ilmu tauhid moal leungit, tapi ulama-ulama ahli tauhid anu diwafatkeun ku Allah. Ilmu fikih moal leungit, tapi ulama-ulama ahli fikih anu diwafatkeun ku Allah. Ulama-ulama ahli Al-Quran, ahli tajwid moal leungit, ilmu Quran, ilmu tajwid moal leungit, tapi ulama-ulama ahli Al-Quran, ahli tajwid anu diwafatkeun ku Allah. Ilmu thariqah, ilmu tasawuf moal leungit, tapi ulama-ulama ahli thariqah, ahli tasawuf anu diwafatkeun ku Allah. Tinggallah jelema-jelema bodoh di dunia. Sing kocak dengit ngajararit maratan langit ngocak maratan jagat. Hayang diajar ibadah tapi teu ilmuna. Datang ka ulama sepuh nangis darah raya, kieu sepuh geus darah raya. Tinggal penyesalan di akhir nanti. Makanya kula pesan ke adik-adik kula para santri sing istiqomah di ayeuna. Lamun anjeun santri istiqomah di ayeuna, meskipun dihina diledek dipandang sebelah mata, urang dianggap kuper kurang pergaulan, tapi tetap cicing di pesantren, gali ilmu guru urang dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Amin. Sing dikabul ku Allah, amin. Engke urang nu dibutuhkeun santri, engke urang nu dibutuhkeun urang. Tinggal jalma-jalma bodoh di Indonesia boleh ngarasahannya tina kabodohan anak. Hayang sholat teu ilmuna, hayang wudu teu ilmuna, hayang maca Quran teu ilmuna. Rek nyiaran ilmu ibadah ka saha eta jalma bodoh, datang ka ulama sepuh geus raya, kiai sepuh geus raya, pasti nah eta jalma bodoh ke nyiaran ilmu ibadah bakal datang ka santri-santri nu ayeuna nu engke bakal jadi ulama. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sini ijabah, amin. Batak boba kudu bangga boga anak masih cicing di pesantren. Itulah mutiara terindah yang masih tersimpan. Santri, pokoknya mikiran ilmu agama heula sia dikobong. Ulah pikiran bikang ngebikang sia. Lagi can bisa geus nyiaran randas. Aya santri begitu. Cekek bareng-bareng. Masalah bikang kecil-kecil. Tenang baik, kayak bikang budak-budak sia. Asal sia loba hutang. Sorry, ya sia Bubarok mantan korban naik baheula. Korban penolakan santrian. Jadi itu wae hampir 12 eta santri anu nolak aing baheula. Tapi aing teu putus asa. Lu tolak gua sekarang, suatu saat lu yang ngejar gua. Yes. Buktikan santri mampu. Gitu antum. Karena geus mulai krangkring nyambung. Nu nolak aing baheula nyiaran nomor WA aing. Ieu nomor asepnya. Ingat kene teh ka Neng. Neng baheula teh di pesantren teu dibales ku aing. Sorry. Yes. Ya iyalah, nggak di hati aing baheula. Atau yang disebut genek baheula. Disebut pesek, pendek, puas ya puas. Allah. Nangis mulai nyambung. Kenal kene teu? Tidak. Hati ya mantan baheula nu nolak aing geus aing di YouTube. Ini kan yang dulu gua tolak. Udah nih rekaman ini marah aja. Semakin sakit ya. Yes. Siapa santri ditolak aku santrian mewek dikobongnya dahdir. Amin. Buktikan, tunjukkan laki-laki. Yes. Bohong santri bohong. Laku aja lagi. Ya kan lu bahasa santri guys terkontaminasi sebudak sekolah guys terfokus karena kita karena kesat tahun guys nyiaran santriat nyiaran bikang atau irah jadi kiai guys ya kalau gak can bener mau ditolakan mereka terus fokus pada pengajian karena ilmu
sabab harapan anjeun ke cerah. Ayeuna urang perih tapi engke bakal jadi peurah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri kersana palura besta jajaranana di Babinsa teh alhamdulillah dulur kula di Majalengka nyelap di Banten. Orang Argapura kula sering kelembur ngaji ke Argapura Majalengka. Ayeuna jelema aya di dieu juga sih. Ampun. Dengan asa-asa teh. Asa yang mental. Mudah-mudahan sing berkah Kang didikan ya di Banten loba ulama loba wali ziarah Kang silaturahmian loba guru insyaallah bakal loba nyapatan di akhirat. Mudah-mudahan sing saroleh ya lurah sing soleh lurah ya. Dendam sing lurah teh ka aing atau ke polototan aing di sing soleh sing banyak umur amin sing amanah amin ya Allah ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Maka dipain orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam ka ulujengan boga tetap salawasna dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada keluarga, kepada sahabatna, kepada tabi'in dan tabi'in, kepada ulama sholihin, katut kepada pengikutna, khusus orang hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kenging syafaatul uzma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ningali aya bender heula di dieu punten. Ieu bender lain sakadar hiasan dinding panggung. Baligo nu ngajeblak dina panggung lain hiasan dinding. Da teu make baligo ge teu masalah, polos we hideung, polos bodas jadi. Tapi kunaon panitia susah-susah nyetak baligo bari make duit. Berarti secara tidak langsung panitia mere jasa kasih Asep Bubarok. Naon jasana cek panitia Asep ulah susah-susah nyiaran tema tah ku aing geus dicatak baca we ku dia. Berarti panitia nyieun jasa atau lamun kula tes susah nyiaran tema sabab tema geus ditulis ieu ku panitia genah kakaulan nyaman tenang atau kudu bales jasa panitia. Karena orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur. Bener teh? Ek dibales jasa panitia. Santena teu kabahas ke atuh pangmacakeun ame bungakeun ye panitia. Cek panitia teu mubadir aing nyetak balido, ternyata dibaca. Dina aya kalimat tablik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ayat Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rabu malam Kamis tanggal 26 Oktober 2022 Masehi 30 Maulid 1444 Hijriah. Tema dengan iman dan takwa kita jalin ukhuwah Islamiyah di era globalisasi. Qori internasional Ustaz Samsuri Firdaus, Qori nasional Ustaz Turmuzi, ceramah aing. Atuh itu nu dipasangkeun di halangan ku kursi mah saya aing macang. Geus dibaca panitia. Dijelaskeun rek henteu kumaha. Berarti geus dibaca. Bungakeun panitia. Di dieu aya kalimat peringatan. Ulah jauh. Nu aya di dieu we tulisan urang bahas. Peringatan, naon artina peringatan aya nu diingat-ingat. Saha nu diingat-ingat? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya tambah kekuatan iman cinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya urang mampu nyontoh kana ibadah-ibadah sunnah na Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya urang mampu nyontoh kana akhlak mulyana Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya orang diingat-ingat ku Nabi engke di yaumil mahsyar menang syafaatna Kanjeng Nabi Muhammad. Hiji mana peringatan. Nu kadua mana peringatan naon Asep? Aya nu diingetan. Tadi mah aya nu diingat-ingat.
beda maknana. Nu kadua aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu halabadir. Nah urang make kudu diingetan sabab urang rumasa sok jadi jalma pohoan. Bener teh? Tahun kamari aya buludak di dieu. Kiai ngabahas naon? Pohoan gitu geus tong kabel ngahulang segala rupa. Kiai ngabahas naon? Pohoan. Makanya tahun ayeuna muludan deui sabab tahun nu kamari pohoan. Kan tereh cerdas naik ieu. Bisi lumayan boga dalil goler. Bisa ya jelema nyelap jadi anti muludan ngaharamkeun muludan nanya di jalan. Bu, kamarana ngabri muludan. Beuki keneh muludan, beuki. Naon dalilna? Pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enak. Ya iyalah, jeung jelema kitu mah tong loba ngadu dalil ka bobo sumut. Bener teh? Pada cukurak masing-masing baiknya. Anda senang syukur, nggak senang diam, jangan dulu mengharamkan, betul? Tolonglah mampu saling menghargai perbedaan, leres deh, supaya Islam tetap kuat di silaturahmi. Ayo orang mah nu beuki muludan tilok ngahina kan nu teu beuki, tapi nu teu beuki muludan ngaharam-haramkeun we kana muludan. Atuh urang teh geunah da boga hujah, bener. Kudu dijawab sabab geus ngaruksak akidah barudak urang. Leres deh? Leres? Oke, urang bahas hukumna jeung perjalanan sejarah perayaan Maulid. Nu katilu hartina peringatan non asep aya nu boga ingetan. Saha para panitia nu ngayakeun ieu acara tandana para panitia masih keneh boga ingetan. Inget karena jasa-jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Jujur hakikat Allah menurunkeun ieu agama Islam, tapi syariat aya perjuangan besar Nabi Muhammad SAW. Neteskeun darah perjuangan Nabi bikin nyebarkan Islam supaya sampai ke seluruh pelosok dunia, sampailah ke pabuaran Islam aya di dieu. Urang nyaho ruku, nyaho sujud, nyaho salat, urang nyaho halal, nyaho haram, ieu kabeh ajaran Islam, syariat, jasa tina perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Atuh wajarlah urang berbalas jasa, wajar satahun sakali ngagungkeun maulidna sabab nu diperingati ku urang ieu hiji-hijina jalma anu kacida gede jasana tina perjuangan Islam jang urang sarerea. Alhamdulillah. Bu ngapa bebas diri mah aliranna bebas. Yo urang kali pertama jang muatan akidah urang ulah kabawa pusakabaka ayeuna teu loba jurik linyiriweuy setan milu mija mamake pakaian Islam ngaku-ngaku Islam tapi juruana nareka hancurkeun akidah umat Islam. Bahkan ayeuna rame di aya ceramah YouTube nu kamari ngahina kana muludan. Kumaha ngahinana? Pajarkeun daging gotok, daging kebo, daging kambing nu disembelih terus diolahkeun, disuguhkeun ka muludan, maka eta daging gotok, daging kebo anu halal ceknyana haramna najisna sarua jeung najis babi. Pada teh geus nang tangan gitu. Padahal cek ulah kitu, ai teu beuki mah muludan cicing bae. Tolonglah menghargai perbedaan, leres. Umat Islam nu beuki muludan lain teu hayang berontak, teu hayang lain. Tetap aya ngajaga keamanan, bener, ngajaga kedamaian. Kan orang jawabna ku pengajian bae kieu bener. Teu kudu abring-abringan teu kudu. Kieu bae muludan jangguatan akidah kan masing-masing. Silakan Anda gak senang silakan. Ada orang jawab, Asep, emang peringatan Maulidian bid'ah? Henteu. Nah oleh sababna ai peringatan Maulid mah macakeun tareh Nabi, ngagungkeun Nabi, henteu bid'ah geus aya ti dituna. Bahkan hebatna muludan, Nabi na can lahir geus loba jelema nu nyaritakeun bakal lahir Kangjeng Nabi. Ieu hebatna muludan. Nabi na can lahir tapi geus rame nu nyaritakeun bakal Maulid Nabi. Mun film mah tanpa disoting, filmna langsung aya. Pan biasa mah disoting heula karak aya filmna. Iya mah tanpa syuting film aya langsung. Nabi can lahir tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad SAW. Itu peringatan. Sabab aya nu diinget nyaeta Kangjeng. Aya nu dicaritakeun nyaeta Kangjeng. Gitu. Ai perayaan beda.
disebut perayaan yang tidak ada diadakan, diaya-ayakan, disiarkan, dibesarkan. Tadi tahu tenda, diakan tenda, panggung, diakan panggung, sound system, diakan sound system, bubar gaya perayaan maulid atau dibongkaran deui ya TKB, bener teh? Permasalahanana mungkin iya nu can aya ti Nabi. Macakeun maulid Nabi, nyaritakeun tentang Nabi, dirayakan doang kieu, make tenda, make panggung, sound system, can aya di zaman Nabi. Logika secara baik atuh Nabi nyewa tenda ka mana harita can aya sewa can aya can yuk kurang papai sejarah selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi ya ilmu can aya perayaan buludan doang kieu make tenda panggung. Wafat Rasulullah naik khalifah kahiji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari, wafat pada tahun 13 Hijriah. Can aya perayaan muludan besar-besaran. Wafat Abu Bakar Siddiq naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua, 10 tahun jadi khalifah. Wafat di tahun 23 Hijriah. Can aya perayaan muludan. Kabur wafat Sayyidina Umar, sabab keur salat di Masjid Madinah, datanglah penyelundup kafir Palestina asup ke masjid mamawa peso, ditusuk Umar bin Khattab keur salat. Wafat naik Utsman bin Affan jadi khalifah katilu, 12 tahun jadi khalifah Utsman bin Affan. Selama hidup can perayaan muludan besar-besaran. Kabur wafat Sayyidina Utsman di tahun 35 Hijriah. Tragedi mengenaskan, terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin ku si Abdullah bin Sabah, membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis, dipotong kedua kaki, kedua tangan, terakhir dipencit Sayyidina Utsman. Can aya perayaan buludan. Naik Sayyidina Ali jadi khalifah, 4 tahun 5 tahun jadi khalifah, can aya perayaan buludan. Kabur wafat Sayyidina Ali, dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah, can aya perayaan muludan. Sayyidina Hasan kabur wafat, diracun ku lawan-lawan politikna. Nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi Allah yarham 150 Hijriah. Wafat Imam Malik 179 Hijriah. Wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah. Wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Can aya perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Iraha mulai ayana muludan rame-rame sabada perang salib kahiji. Non perang salib teh tentara Inggris mararake kongkorong salib datang ke Palestina, ngabunuhan umat Islam, ngarabut Baitul Muqaddas. Islam kalah, Baitul Muqaddas Aqsa Palestina dikuasai ku Inggris. Nu harilup umat Islam kabur nyelamatkeun diri. Nu ka Mesir, nu ka Yaman, aya nu ka Persia Iran, aya nu ka Irak, aya nu ka Damsyik. Baheula Damsyik aya Syria. Nyelamatkeun diri sabab pembantaian tiap hari terhadap umat Islam. Setahun, 2 tahun, 3 tahun Islam lemah, daya kebangkitan. Ningali Islam lemah, Aqsa dikuasai ku Inggris, muncullah pikiran brilian salah seorang ulama ahli sufi anu ngaran eta ulama Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hanbal. Lahirna di Kufah, Kufah teh kota leutik di Irak Utara. Cek eta Imam Sirri, eueuh deui jaga bangkitkeun semangat Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas, iwal ti kudu dibak. Lamun rek buat Islam datang nyuguhanana ti mana? Cai kue kejo kudu aya. Mulai Imam Sirri kabingungan mikiran biaya. Sababaraha harita nyiaran biaya susah, da biayana can kawin jeung mangdana. Biaya teh pamajikan mangdana. Mangdana teh salakina. Ya. Kemana we lah mengkona kemana. Mulai mikirkan du wajar mikirkan duit dari dunia normal bener tuh. Ya iyalah temu naon kulo tuh matre hei ieu dunia teu jauh ti matre, teu jauh ti du. Batak ka kiai termongkor-merkosa wae. Kiai minta udunan ke santri jamaah listrik di majelis Islami matre ye listrik teh kudu dibayar mumun dengekeun. Terus mah kiai teh digaji ku pemerintah
gawe teu bisa unggal isuk berang mikiran santri anak batur ai kolot-kolot santri teu mikir-mikir teu dek mayar-mayar acan aya di dia kolot begitu oh sarua jeung merkosa kiai tak babaturan yang di Cikampek menikur eta ustad sedotan ikhlas ini teu adil umat Islam yang biaya umum si ada brong-brongan mayar ratusan ribu juta dibayar kiai mah 40.000 50.000 susah yang bayar listrik kiai ge jelema lain tonger komo kiai na gembul pan nyatuna nyoba kiai na ahli hisab nyawa ahli hisab narko sohibul asbak CS asbak siapa jeung ai karunya da kiai likur kasedotan ikhlas tega pisan bantu perjuangan kiai atuh bisa anak-anak kurang sholat sujud bisa baca Quran tan perjuangan kiai bener tuh bantu perjuangan anak nafkah keluarga dijamin kepada orang tua santri gitu kuduna ame kiai na teu liar ka mana-mana yang nafkah cicing bagian lima harapan anak kami supaya bisa ibadah urusan nafkah kiai keluarga kami orang tua wali santri siap menjamin hebat kalau itu boro-boro batak jujur ya kiai temu nape dia mah dunia butuh doa leungeun aya leungeun kieu mah doa astagfirullah teu gaul urang ieu aya duit mah kieu mun kieu oh kudu latihan heula kiai ge jelema butuh doa ujung tak kitu komplit doa butuh duit atuh waduh gratis ayeuna mah atuh diambil duit bapak ambil duit sakit atuh diambil duit dosit atuh diambil fulus bapak ambil fulus mampus atuh diambil fulus lulus waduh gratis tapi kan ngahujeun di WC umum mayar sabaraha bener 2.000 akur jeung di Karawang 2.000 kita pertahankan jangan ada kenaikan harga ngisi pokoknya malah mau naik mahal harga ngisi aing demo ka Jakarta kabeh kudu milu turunkan harga modal bari mau baligo gambarna tai ka iya kami deui bayar teh 2.000 pernah aing di terminal Serang tadi WC umum teu mayar diudak kayak kudu jaga pan ngisieunkeun eta bari ngagorowok haji pelit astagfirullah aing teu meunah aya mah ka bayar sih mainin di tae atuh aing teh nyoe sia di dinya baraha 2.000 ji 5.000 gerakeun kembalian awer receh ji aing ngising deui daripada lampun duit aing 3.000 ini kan kejorok deui 2.000 deui cerot-cerot itu biasa 1.000 kan lumayan 1.000 gerakeun 1.000 lumayan awer receh ji kayak dikena hitut jeung pemulangan modal kana hitut butuh duit astagfirullah iya ngetes awewe mah gampang ibu-ibu mah tadi imah tadi pengajian nasirahna teh kan duit tuh ibu ih teh salaki na uyuhan betah ini butuh duit ujung bentak kula jauh-jauh di Karawang ka dieu daripada aing cicing di imah di Karawang rieuh hulu mikiran loba hulang-hulang sok tau hutang korek amprok jeung aing geus mitna aing loba hutang di mana aing loba hutang hulang-hulang mending ini kababuaran sugan di dia mah menang doa astagfirullahaladzim ih amit-amit ya anak buah si lurah ya ih amit-amit aing
bubar ngaji ibu balik bawa ilmu kula balik bawa amal. Astagfirullah. Ini BBA kan kain teh sing barokah rizkina jang bakal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Imam Sri ingat, boga kalauhan jadi raja. Raja di mana? Di Irbil. Irbil itu adalah kota terbesar ketiga di Baghdad di Irak setelah Basrah. Baghdad, Basrah, Irbil. Eta Irbil dipimpin ku hiji raja beunghar ngaranna saha Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Raja datang, eta Imam Syiri datang. Imam Syiri As-Siti, Syekh Imam Syiri datang. Cek raja eta, Syekh aya naon ieu? Kula boga ide naon? Jangan bangkitkan Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas. Carana kumaha? Urang ondang umat Islam kumpul ke hiji tempat, laju urang bacakeun tarikh Maulid Nabi pikeun ngabakar semangat umat Islam. Cek eta raja cocok si cocok biaya nanti mana? Cek raja biaya jang naon atuh lamun ribuan Islam datang dahar mah kudu dibere. Cek eta raja kecil kaula nu tanggung jawab ondang kabeh umat Islam. Maka sekali gebragan di Irbil perayaan Maulid Nabi besar-besaran ribuan umat Islam hadir tetanggung eta raja Irbil mencit ontakna 500 unta mencit dombana 5.000 domba tetanggung batur muludan lebih kaki itu urang muludan baru-baru nyumbang ontak lagi eueuh urang mah boga kotok hiji geus disamunikeun sieun kapanggih ku panitia acara sentimen ke panitia teh kadang-kadang kerak neuleuh panitia mau proposal ge nyiaran dana aya nu ngageblugeun panto imah aya indungna ngitah ka anak tutup panto tutup cepat naon sih itu panitia muludan tipa buaran moal salah pasti nyiaran dana cicing saja hareup lamun nanyakeun mak bejakeun ke kadu merah geus mah pelit ngabohong dobel ta dosana anakna jadi satpam dihareupeun imah panitia datang assalamualaikum ceng mak aya nya budak leutik jujur teu bisa bohong budak ngagoak balik galak cak make kakadu merah panitia kaget cek emak iraha ceng biak kadu merahna di mana ceng ke urang tanya ke nerakana atuh indung narek nyamun itu jadi dah anak ngagoak di luar mah cek panitia muludan kadu merakna di mana indung narek asup kana kolong meja teh jadi Allah ieu budak bari keluar monyong sumutna puluh budak digedungkeun ku indungna tolol siap teu bisa diajak mawa rahasia cek panitia atuh goreng nyumbang heug teu naon hade ku basa goreng ku basa bu arek aing nyumbang bisa diciriang aing di dieu pacarkeun anti buludan tah tulis umumkeun tah aing nyumbang 5.000 geus mah 5.000 molotot deh aya nu kitu di dia aya sia mitna eueuh di dieu mah jadi mah balalager kabeh eueuh nu ngaku maka gebragan pertama perayaan Maulid mampu membangkitkan umat Islam di Irak sampai bersatu. Maka ningali Islam di Irak bersatu sampailah kabar ke Damsyik Syria Kabita hayang menyatukan umat Islam dengan merayakan Maulid Nabi. Maka diadakanlah di Syria. Siapa panitia perayaan Maulidnya? Salah seorang ulama besar Syria bernama Syekh Nuruddin Zanki. Bangkit di Syria bersatu Islam, nyampe ke Mesir. Di Mesir pun diadakan perayaan Maulid selama 7 hari 7 malam muludan.
dengan cara setiap malam di Mesir membacakan burdah sholawat Nabi. Di Mesir ditampilkan ulama-ulama ahli sejarah membahas tentang perilaku akhlak mulia Rasulullah, ahli-ahli tarikh membicarakan tentang hebatnya perjuangan Rasulullah, bahkan dibacakan burdah sholawat nadom. Tampillah ulama-ulama ahli syair, ahli nadom yang mampu membakar semangat Islam di Mesir. Di antaranya kitab karangannya sampai ke Indonesia. Siapa beliau? Ulama itu adalah Syekh Ja'far Al-Barjanji. Aya Barjanji naya sok dibaca sok. Eta nu ngarangna hiji ulama nu bisa ngabangkitkeun semangat Islam di Mesir dengan bacaan Barjanji tarikh nabinya. Tak baheula mah urang keur leutik sok dibaca eta Barjanji. Bari musola reot doang bale rombeng, lantai nage amben, kalupuh, bener kan? Jangan lentera, cempor, obor, bari panggung, hanapna kulah, baheula gitu sederhana baheula. Tapi malam Jumaah berkah baheula. Barudak lalaki kumpul di musola, maca tawasul, hadiah puji, maca yasin, terus asyraqal marhaba dibaca. Kadenge sorana daya sompok speaker baheula ge leutik geus gepeng, gantungkeun na tanggal peuteuy. Listrikna lain ukieu satrugna bae mah aki segi opat, mikna ge lain ukieu bulat teh maki baheula mah mik teh speaker salon buleun gini dibungkus ku kain, dibeukeut ku karet ka jibruk dina kain teh berbagai macam dejigong tertampung. Tapi malam Jumaah haneuteun di mushola bare reot oge hafidhon ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunari ismihi. Dibaca Barjanji ketika mahlul qiyam haneuteun malam Jumat di maghrib Nabi ka Isya. Ya Nabi salam alaika. Ayeuna mah geus teu kadenge. Imah baheula sederhana doang bale rombeng. Tapi malam Jumaah berkah di maghrib Nabi ka Isya lamun leumpang kadenge kaliwatan imah oh anu maca yasin, imah belah ditu anu keur zikir, belah ditu imah anu keur maca waqiah, anu keur maca sholawat haneuteun. Ayeuna imah pagede-gede pamewah-mewah malam Jumaah di maghrib Nabi ka Isya geus teu kadenge suara yasin acan. Bener? Geus eueuh kaberkahan di imah eta jelema. Nu kadenge na sholat juri bae di sore dan ka isuk imah belah ditu blang tunting Karawang tetangga aing. Malam Jumaah di sore nepi ka isuk imah belah ditu TV musik dua poe aing latihan eta. Aki nama di kamar dikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Incuna nyetel TV di tengah imah. Akina di kamar asyaku endah ya dikir. Akina gaul. Imah belah itu akademi dangdut. Di maghrib Nabi ka isuk eta saminggu aing latihan bisi takur. Ya Allah, jadi lu datang ka imah lain malaikat rahmat juri lu datang geus leungit kaberkah keberkahan. Makana muludan lain sakada diperingati sing aya tapakna atuh balik muludan. Gerak ondam di malaikat rahmat di imah kunaon kucar loba tadarrus dan zikir istighfar loba maca sholat sing aya hasil na muludan. Lamun di imah ieu beres muludan ke loba nu zikir maca yasin tabarok tadarrus sholawat berarti ieu muludan sukses. Lamun teh peningkatan ibadah maaf kudu balikan deui sia muludan. Kun hareup hasilna deui wae deui sing aya hasil. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Beres Islam muludan di mana-mana rame.
mulai bangkit Islam di Timur Tengah. Pasukan ribuan Islam berkumpul, pikiran masalah kuno kedua sanggeusna bangkit ngahiji Islam boga masalah kedua naon ya eta milih panglima perang. Singa-singa padang pasir mulai kumpul bermusyawarah saha nu pantas jadi panglima perang. Maka terpilihlah panglima perang keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi terpilih menjadi panglima perang. Ketika dimusyawarahkan, disepakati, disetujui, diridhoi, maka panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi memimpin ribuan pasukan Islam menuju Palestina, mampu merebut kembali Baitul Muqaddas dan mampu mengusir tentara Inggris dari tanah suci umat Islam. Yang ketiga, setelah Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, yang ketiga tanah umat Islam ketiga adalah Yerusalem, Palestina, Baitul Muqaddas. Sabab Baitul Muqaddas sempat dijadikan kiblat sholat. Sancang aya perintah ka Ka'bah kiblat sholat. Sebelumnya Rasulullah ngiblat sholat ka Baitul Muqaddas. Waktu sholat dohor di Madinah, rokaat kahiji ka Baitul Muqaddas, rokaat kedua Baitul Muqaddas. Begitu rokaat katilu, malaikat Jibril sumping menyampaikan wahyu, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Rasul disuruh oleh Allah membalikan badan kiblat sholatna ngabalik arah ke Ka'bah Baitullah 180 derajat. Rasul merubah Baitul Muqaddas belah itu, Baitullah kadir. Jadi kerjaan harap kadir muter 180 derajat menghadap ke Baitullah. Tapi ayat diabadikan di Madinah ayat masjidnya yang disebut Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Nucan jarah sing nasib ke itu. Hayang jarah ke Rasulullah, hayang umroh, hayang jarah ke sahabat Nabi, hayang sujud hareupeun Ka'bah, geus daftar nancan, rek saha nu mawa. Ngimpi siapa? Atuh pan tinggal beli duit na asep, lamun rumah sacan boga ongkosna, heulakeun daftar kanu boga Mekah Madinah. Saha? Allah. Nuboga Mekah Madinah Allah. Lamun cek nuboga na kudu nasib sanu bisa ngahalangan lo bakal jadian. Jelema lieu eueuh ragap teh aya sangsara di dunia lamun Allah geus nganasibkeun di mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun. Tapi sabalikna loba jelema sugih harta melimpah ruah lamun eueuh nasib teu indit-indit. Padahal ongkosna geus lunas siap berangkat, Covid datang corona teu indit. Corona bea datang deui perjalanan haji teu nasib keneh wae da umurna kolot teuing. Oh iya we eta hahalang. Bener teu? Nu mahal manas nasib. Iraha daftarna asep tengah peuting. Ka Allah udang tengah peuting. Wudu amparkeun sajadah, salat 2 rakaat, ngangkatkeun leungeun ya Allah. Nasibkeun kami jeung keluarga hayang sujud hareupeun Ka'bah. Hayang maca sholawat di payunan makam Rasulullah, hayang nasib haji umroh ya Allah. Gusti nu boga Mekah Madinah gampangkeun jalan rezeki kami ya Allah. Allah seneng dipentak, Allah can pernah bosan dipentak. Nganu tibalik urang nu sok bosan mentak. Wirid mah wirid numpuk, tiap kiai didatangan dipentaan wirid amalan di barat cara tilo ngagulung di atas eta kertas wiridan. Lu nyelap dan dompet wae aya ta wiridan tilok dibuka-buka, giliran butuh rek dibaca salah maca hurufna leungit. Kuduna rojak tanda itu rojok calana sok malaikat calana sia rojok. Udang tengah peuting, sok udang tengah peuting ka mana? Kecai ka WC, di WC ngadon? Geus ki jorok cebok amit-amit geus ki IHS cebok heula itu cing bener aya ditanya teh jawabanna kudu tepat. Udang tengah peuting terus ka kamar man ngadon geus ki tah kitu pengen aing ngaliwat ngahilir tadi cebok geus cebok calana
pakai heula astagfirullahaladzim Aisyah telok pakai celana berurutan ingat jawab teh cebok bagi celana gitu dulu papagara geus pakai celana lempang Aisyah rek hees di kamar mandi geus kesaeng warnanya dia udang wudu ambar dan sajadah salat 2 rakaat menta ka Gusti cenah cek Imam Ghazali mentakna bari ceurik bari nangis lamun barang menta bari ceurik sok tereh diijabah asep teu bisa ceurikna hudangkeun budak tengah beuting cek udang sia non mah tunu jeung si Asep Mubarok ngadua tengah beuting kudu ceurik ame diijabah aing teu bisa ceurik ieu umat mah patok kana buka aing rek nyelapkeun indung suku kana pantok mun geus serap cek bandingkeun pantonannya ya mah siap gebluk ya Allah ya Allah cek malaikat aing moal kajebak siapa merek lain ingat karena dosa cokor baru kaget amin aing teras ting hate urangnya mun ingat karena dosa urang mah tilok ceurik berarti cirina teu asa aya luluhkeun di hate urang loba dosa urang teh nyen dosa ka Allah lain tiap jam tiap detik bener teh mudah-mudahan lain ka urang ka dieu sing jadi istighfar sehingga balik muludan dihampura dosa ku Allah amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal guys ku barokah maulid Nabi nu hadir di khususnya para panitia sing gampang narasi bisa haji bisa umroh bisa ngerasakan nikmat nangaos salawat di payunan makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya Rabbal alamin Islam menang Baitul Muqaddas direbut deui alhamdulillah hasil tina perayaan maulid Nabi Muhammad tapi tetap bid'ah saya perayaan nama daannya salayati Nabi bener bid'ah perayaan nama kan kategorina bid'ah mahmudah nam bid'ah mahmudah kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara nu aya ti Nabi tapi henteu bertentangan jeung Quran henteu bertentangan jeung hadis eta disebut bid'ah terpuji perayaan anak can ayat Nabi tapi terpuji nah sababna eusina ieu perayaan maulid tidak bertentangan dengan Quran sabab ieu kegiatan perayaan maulid hiji bukti iman ka Kangjeng maaf lamun teu iman panitia wadai kikiran bener jujur lamun teu iman teu cinta ka Nabi ibu bapak santri moal kadari moal bener teh da cek nafsu pamering di imah ieu teh jujur mami ini terang heula dina hate cek nafsu rek ka mana cinta ngajawab muludan nafsu kehalangan hujan cinta ngajawab geundae aya payung nafsu kehalangan tiris angin badag angin cinta ngajawab sorry aya jaket nafsu kehalangan si Andin seru rame ayeuna sinetron cinta ngajawab sinetron isukan aya deh tapi jeung muludan tahun hareup cantang tuh umur aing panggih mengpeung aya umur kedek tetap malam ini aku muludan hebat cinta nafsu ngahalangan deui lapar nu cicing di imah cinta ngajawab geun bae lapar oge sabab aing ngadenge panitia ngejo aya berak untuk nafsu ngahalangan deui tunduh mending molor di imah cinta ngajawab dan betul oge bari muludan bari sare sabab kiai sering ngajelaskeun sare ngajelema ngaji tetap menang ganjaran matak dalil eta dipapake bae ku si eta mah tiap ngaji molor bae geun bae bisa anu geus sare ulah dihudangkeun geun bae bahkan kula mah resep lamun kula ceramah kabeh nu hadir sarare berarti kula balik teu kanyahoan nu penting
panitia ulang sare eta penting. Bahaya trauma aing pernah terjadi. Aing ceramah 2 jam panitia molor atau aing balik lengoh tuh bawaan atau aing tengah berkata yang dimana nyimpen awas panitia cing RW cicing saya cicing iya tak dulu akhir cok dibaros mumarah ke baros Masya Allah tiba hula yang kulang alhamdulillah Ustadz dibaros itu kan di kapos itu asli tingginya itu mungkin ngobrol yang ceramah alhamdulillah ya Allah bu nu menang ieu cinta benar kan namun cinta karena Nabi mual kadari ya mual jujur mudah-mudahan cinta orang dibalas ku syafaatna Nabi karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Wow. Dan iya, bukan hanya sekedar ungkapan I love you, tapi tunggu responnya you love me. Hasilnya ya milu baik. Hayang memilu jeung Nabi ke hayang. Buktikan cintamu karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Saya tahu neng apa kita. Saya kan cinta atau naon ai cinta saya what is the meaning of love. Tilu pendapat tentang cinta ini jika anak muda tanya budak orang, hai budak orang naon cinta. Dijawab budak orang cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu apel ngobrol berdua di kebon, diberi imah, digembrong leungit, hareupeun teh entok dikotok ti embek barakak teu kaambe bau tai. Indah saja. Meskipun pacaran malam mingguan, pacaran berdua dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah. Eta nu disebut cinta butai. Duga dua cinta komentar orang tua tanya mak non cinta dijawab ku mak urang cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah koseh. Duga telu cinta komentar santri tanya santri hei santri non cinta dijawab ku santri cinta adalah syai'un la yuro wala yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ini diburi bulu carangap. Berarti bluetooth tadi beda. Mudah-mudahan cinta orang dibalas ku Nabi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Syukurilah cinta adalah sebuah anugerah, nikmat, rahmat di Gusti Allah. Benar? Soalnya aja dihirup orang dunia sangisara tega blegna naon, tapi aya cinta dina hati orang ke Allah ka Nabi, maka ku Allah bakal diberi kasugihan di akhirat berupa surganya Allah. Itu yang kita syukuri. Amin. Desa leutik bae jelema sugih di dunia, tapi eueuh iman, eueuh cinta di akhirat neraka geus siapna beuleum maranehanana. Na'udzubillah min ulang memenang surga na Allah sabab ayat kekayaan kasugihan naon dina hate cinta kakangjeng. Makanya cinta anugerah, betul. Cinta itu anugerah, maka berbahagia karena kita sengsara bila tak punya. Ini hebat. Gak boleh. Rintangan pasti datang cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah cintai Nabi agar mendapat
syafaat nanti. Marilah sayang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat Terima kasih. Terima sawera. Aing saminggu latihan nyanyi. Nu ngetes ke pamajikan kula. Beres lulus nyanyi hareupeun pamajikan, cek pamajikan Kak. Ih, suara kakak mendengarineuhan. Ngareunaheun. Aku suara gitu. Bu, sampai minum jauh tuh. RW jadi asisten aja kan tuh RW. Bro,